Bismillahirrohmanirrohim. Hatta lau wako angin lamun tumiba fil ma'i dina cai naon ma'iun anu ajur yuafiku anu ngakuran itu ma'unhu kana itu ma'iun fisipati dina pirang-pirang sipatanana kama ilwirdi saperti kencai kembang ros almun koti anu narima pegat naon arroihatu ambeuna falam yatagoyar mangka henteu narima barobah itu maun walau qadarna sareng lamun ngira-ngirakeun kami hu kana itu maiun bimukholipi wastin ku nyulayaanana kana sifatan cai anu nengah kalaunil asiri sapertikeun warna peresan wa ta'mir rumani sareng rasa dalima warihil ladzani sareng ambe susu jalu lagoyaro mangka ngarobah itu maiun hukana itu maun dzarro mangka madarat itu waqa'a bi antu aridoku secara lamun anyar alaihi kana itu maun naon jami'u hadihi sifati sakabehna ieu pirang-pirang sifat lal munasiba anu henteu nganisbatkeun lil waqi'i kana buktina fihi dina itu maun pakot ngan sakikituna walayu qadaru sareng henteu dikira-kirakeun itu maun bil asadi ku anu banget nyulayaan kalaunil habri sapertikeun warna mangsi wa ta'mil kholi sareng rasa cuka warihil miski sareng ambe minyak kasturi bihilapil khobasi kalawan perbeda najis ligiladihi karena banget na itu khubus wa amal milhu sareng anapon ari uyah almai'u anu bangsa cai itu milhu falaya duru mangka eta henteu ngamadarat ke naon atagiru barobah bihi kalawan itu milhu wa in kasuro sanajan seueur itu taghyir li anahu karena sanyana itu milhu eta mun akidun anu sok ngabundel minal ma'i tina cai wal ma'u sareng ari cai al musta'malu anu urut dipake itu ma'u eta kama iin sapertikeun anu ancur payu produk mangka dikira-kirakeun itu istimal mukholipan kana nyulayaan waston dina tengah-tengah lil ma'i kana cai bisipatihi dina sipatanana itu ma'in la pitaksiril ma'i henteu dina seueurna cai palau duma tuluy lamun dikumpulkeun itu maun ilamain kana cai kolilin anu saeutik itu main fabalago tuluy tepi itu istimal kullataini kana dua kullah soro mangka jadi itu istimal eta tohuron anu suci wa in asaro sanajan ngaruhan itu istimal fil ma'i dina cai bifardihi kana kafarduanana itu istimal mukholipan kana anu nyulayaan walaya duru sareng teu madarat naon tagoyurun barobah yasirun anu saeutik itu tagoyur bitohirin kunu suci layamnau anu henteu nyegah itu tagoyur al isma kana ngaran cai li ta'aduri saunil ma'i karena hese ngaraksana cai anhu tina itu tagoyur walibako itlakis mil ma'i sareng karena tetep na mutlak ngaran cai alaihi kana itu maun wakada sareng halna nya kitu la yaduru lau suka lamun dimangmangkeun naon fi anna tagoyu rohu dina sanya na barobahna itu maun eta kasirun anu seueur au iya sirun atawa anu saeutik naam leres layaduru in kana lamun kabukto sanon atagoyuru barobah eta kasiron anu loba summa suka tuluy dimangmangkeun naon fi anna tagoyuro dina sanya na barobah al ana dina waktu ayeuna eta yasirun anu saeutik
au kasirun atawa anu loba lam yathur mangka henteu suci itu maun amalan karena ngamalkeun bil asli kana asalna fil halataini dina dua tingkah kola ngadauhu kana itu kaul saha al adroi Imam Adroi walaya duru sareng teu madarat naon tagoyurun barobahna cai bimuksin kulila cicing wa in fahisa sanajan kacida naon atagoyuru barobah watinin sareng ku sabab letak watuhlubin sareng ku sabab ganggeng wama sareng perkara pima korrihi anu tetep itu mak dina tempat tetepna itu main wama marihi sareng tempat ngaliwatna itu main kaki beritin sapertikeun warirang wazir nihin sareng sapertikeun dempul wanau rotin sareng sapertikeun apu lita aduri saunil mai karena hese ngaraksana cai andalika tina itu anu kabeh walaya duru sareng teu madarat naon au rokus sajaroti pirang-pirang daun tangkal kai tanah sarot anu murag itu aurok watafatatat sareng buruk itu aurok wah talatot sareng nyampuran itu aurok kana cai wa ingkanat sanajan kabuktosan itu aurok eta robi nyatan anu bangsa waktu ngijih au baidatan atawa anu jauh anil mai tina cai lita aduri saunil mai karena hese ngaraksana cai anha tina itu anu kabeh lain turihat teu madarat lamun dialungkeun itu aurok watafatatat sareng buruk itu aurok au ukhrija atawa dialungkeun atawa dikaluarkeun minhu tina itu maun naon atuhlubu ganggeng au zirnihu atawa dempul waduko sareng diremukeun itu tuhlub waduko sareng diremukeun itu tuhlub na iman halna lemes wa ulkia sareng dialungkeun itu tuhlub fihi dina itu maun fagoyaro tuluy ngarobah itu tuhlub hu kana itu maun fa innahu mangka sanyana itu tuhlub eta yadurru ngamadaratkeun itu tuhlub kana cai aw tagoyaro atawa barobah itu maun bisa mari ku bubuahan asa kitoti anu ragragan itu samar fihi kana itu maun liimkani taharuji karena konga ngaraksanaan hatina itu samar goliban dina gagalibna wah turija sareng dikaluarkeun bikoyidil mukhalliti ku kaid lapad mukhallit anil mujawiri naon anil mujawiri tina kecap mujawir hartosna natanggaan atau hiri anu suci itu muzawir kaudin sapertikeun kai waduhnin sareng minyak walau mutoyyabaini sanajan kabuktosan itu aud sareng duhnin eta anu seungit duanana wa kapurin sareng sapertikeun kapur sulbin anu teuas itu kapur falaya duru mangka henteu madarat naon atagoyuru barobah bihi ku itu mujawir liimkani faslihi karena kongang misah kenana itu mujawir wabako ismi itlakin sareng wabako ismil itlaki sareng karena tetep na ngarancai mutlak alaihi kana itu mujawir wakada sareng halna nya kitu fala yaduru la yaduru henteu madarat naon atagoyuru barobah biturobin kutaneuh walau mustamalan sanajan kabuktosan itu turob eta urut dipake turiha anu dialungkeun itu turob li anak tagoyurohu karena sanyana ngarobahna itu turob eta mujarodun wungkul ka'du rotin sapertikeun kiruh falayamna mangka henteu nyegah itu tagoyur itla kosmil mai kana mutlak ngarancai alaihi kana itu maun
Naam leres palayam nau inta goyaro lamun barobah itu maun hata soro nepi ka jadi itu maun eta la yusama henteu dingaranan itu maun ila tinan angin ku ngaran taneuh rutban anu baseuh doro mangka madarat itu tagoyur wama sareng ari perkara takororo anu tetep itu ma fiturobi dina jero taneuh al mustamali anu urut dipake itu turob eta huwa ari itu ma eta al mu'tamadu kawal anu mu'tamad wa in kholafa sanajan silih bedaan fihi dina itu maun sahabadul mutaakhirina sapalihna ulama mutaakhirin warobi wallahu alam.